Raksa Art Production. Kehelanan Dimas Adiakan naon sanyana itu yai anu mawi saliranya des kitu coba kakang minta terus terang disampean Raksa Art Production. sakali deh kakang minta terus terang disampean di mana kaulah perlu minta terus terang atau sampean perlu minta terus terang dina waktu taya bayak diri kaulah bakal terus terang nyarita kakang sakali deui kepercayaan kaulah teh bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa karan kuana kakang parantos kumawantun ngalambang sari sareng karsa jeung ibu sadayan wejar meneng lara atinira iya wejar juga ngawes mamil lawan soenana saling pawa arsa eka Satria malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca ngajentul ngahurung balung bengong nguping dauhan Abimanyu ingkang rai anu parantos nuduh kadirin ngalamang saari ngahuleng ngaraga meneng ngajentul ngahurung balung wuwuh bingung nu teu manghitung mana sesah taya sudana anak teu disangka bakal timbul nu model kitu Yai Mas Adiakan tisaha Yai tisaha Yai kenging wartos model kitu anu istuk kerpun kakang lirik ibarat ngadengi geledeg tanpa ayeuna hujan dina mangsana tengah poe tisaha Yai kakang Gatut Kaca sakali deui dina waktu ieu diri kaula teu perlu ngabejakeun ti saha anu penting aku ku sampean nya atawa henteu anariwo kaya barang nuju ngaraos cumarios sadayana sasompengna sang Dewi Warasubatra lan sang Dewa Warasrikani duh anak ibu aya naon Raden aya pangakonan ngapangakonan mangaya sang Dewi Warasubatra lan sang Dewa Warasrikani harsanganika duh anak ibuku naon Raden Ida teh geuning bat katingalena jigano penuh anak ibu kainung kula sumujud kanu ngandung diri kula tapi kulampah jeung talajak ibu anu partos kumawani ngahianat ka kersa jeung Rama ngalamang sari sareng kakang Gatut Kaca duh Gusti nu agung kanya teuing ti saha Raden ti saha nu mere beja kitu tisaha anak ibu asa kupiraku teteng ibu teh kudu rucah awon tah model kitu anak tisaha asaku kaniaya teuing jalma teh kaniaya teuing geuleuh cecep ka diri kaula teh asaku kabina-bina
Tisah anak ibu Raden tisah atu ibu kina danget ilmu gia ibu uning putra mual badengan sejadi unjukkeun ka kersa jeung Rama ayeuna mangaya kersana Abimanyu nyata ngapuceng hengkang Rama Arjuna putra panengah Panawa anu nuju tatapa di Curug Sewu mangeta kersa lumampahna Arjuna tetapa di pertapan Curug Sewu. Mencit meri dinaraki di Anggoma Semarang sanes garing ku penyakit mikiran mah mudik
Kersana Arjuna putra panengah Pandawa anu nuju tatapanga begawan meseh salira sangkan tinekanan sapanaja jadi manusia sajatina gumlar di alam dunya kitu tekad Arjuna istu gentur tapana kaayaan Arjuna cek paribasa kulit meh antel jeung tulang taya daging ngancik nadiri anu istu katingalina kuru aking ngajang-ngajawing Arjuna putra panengah Pandawa dina gentur tatap lirwiku anu linuh lira pandita nu loba pangabisa resik sugih ingin disebatkan Arjuna sajajar jeung para pandita malah dipikaseran ku para tuata marasa ngajuata maramu manten kaya rumah anariwo kaya barang nuju tatapa sapraptanipun mangga kersa lumampahna Abimanyu dateng ngaresai ngapangakonan Arjuna mangaya kersana nyatana Abimanyu anu kersa ngagugahkeun hengkang Rama Arjuna harsa pangandika Bopo Mas Rama Dewaji mugi kersa gugah heula sakedap kaulanu ieu putra panjenengan Abimanyu aya priyogika kersa ama mugi luntur galih ama teu kaganggu ku putra nanging muga sing janten kaagungan kang Rama pribadi liliraya marabangun ngimpen sare iya sakada apa liliraya marabangun ngimpen sare iya
Kaulan iasakeun kaapan sarene amun salanyap mangga kersana Arjuna putra panengah Pandawa gugah tina tatapa lan harsa ngandika bopo mas anakku dewek lo Abimanyu kaulanun semah sungkem kapihatur ti putra kersa jeung Rama siapun tenu kasuhun kumawantun aya naon jimat awaking pangna sampean ngagugahkeun ka ama Raden daya sanes anu mawi kumawantun ngagugahkeun kersa jeung Rama mugi teh janten benu pangalih rengating mana wireh dina denget ieu putra teh priyogi unjuk uninga ka kersa ama kaulana rehi kaayaan di negara nuju ayak dina cangcala kuciwa Rama Dewaji ayak naon lu naon anu parantos dipercantenkeun ku ama rawuh ku putra ka Kakang Gatotkaca atuh dina denget ieu Kakang Gatotkaca teh parantos ngahianatkeun ka percantenan urang sadayana kumawantun ngalambang sari sareng kersa jeung ibu kaulan lang resmi akan sapisan amat tukin laraya tenati nera awalan mega bodara lang resmi akan sapisan biasa bisa nawarlan mega bodara solenra salwi napawarsa Arjuna ngahulang ngaraga meneng ngajentul ngahurun balung bingung nu teu mangih tungtu upami numutkeun hawa nafsu Arjuna istu amarah ka kila-kila nanging atuh naon hartina Arjuna upami bae dina tangan Arjuna kedah amarah kaya arti mesediri daya guna mesesalira munajatan kawasan hayang jadi manusia saja tining manusia gumelar di alam dunia Arjuna katingali marah mai pamunten mangharsa pangandika Arjuna popo mas Raden Abimanyu anakku dewek kaulanun Rama Dewaji putra panjenengan Abimanyu tisaha menang bejak itu teh cuy nah sampai denyaksian pribadi kana lampahna Kakang Hidep Gatotkaca taya sanes putra teh kenging wartos ti kersa jeung Romo Uwa Sri Betara Kresna Rauh Kersa jeung Romo Paman Setyaki tah Uwa pribadi anu parantos masihan wartos kana talajak Kakang Gatotkaca ke ulah sok gancang narima kana beja ari mung beja tilik ibarat baju aya beuheung taya sirah aya leungeun taya ramo sedengkeun apan ari munguh beja digugu ku hawa nafsu cilakana urang sorangan lamun barina jeung nya kumaha lamun bari henteu fitnah nu aya sedengkeun apan hukumna fitnah leuwih kejem
batan urang maehan manusia. Kukituna Raden ulah wakan nyangka nu lain-lain jeung ulah rek merek pangaruh ka ama anu tepung. Naon hartina atuh ama meusuh salira nenedak kanu kawasa sangkan jadi manusia sajatina. Oge tingali heula ku batin ya hidup pribadi sing waspadaning batin. Ulangan sakadar ditinggal ku rasa atanapi ditinggal ku soca nanging kedah ditinggal ku rasa. Sabab paningal soca jeung paningal rasa istu jauh beda kacida. Sabab ari mungu soca sok gegancang kena ku pangaruh anu teu puguh tapi mungu rasa beunang dirasakeun ku urang pribadi Mas Putra. Kira ku amat teu bade percanten kana hal eta. Putra panjenengan dina danget ieu leres-leres antun sumpah kaulan. Kalayan Rama upami ama teu bade ngaguguk kana hal ieu. Tawis put ama teh teu nyaah ka putra panjenengan Abimanyu. Ke heulaan lain ama kutunya. Wajar ditaluntik anu telik. Disasar disalaksak anu ras barijeng dibarung kuras anu sampurna. Ulah sok gagabah Mas Putra. Dina waktu ieu urang taroskeun kasangwi ku linuh kasang resi sugih ku pangarti kapandita ajar sakti nu boga ieu pertapan lajeng bae nyatana Arjuna rawuh api maju ngabojang kasangwe kang linuh. Aturan nu karasep kunaon cuk jika nu bingung komo ieu insukula Raden Abimanyu kunaon bager ke aya naon eta dina salira aya naon dina salira ka dieu sing deukeut anakna ka dieu sing deukeut bager sing deukeut marek ya wiswan rauh markaninga pangakonan wiku marek ya inga pangakonan rauh marekan inga pangakonan ya sang wiku kaulamun sumangga putra panjenengan Abimanyu atur semabakti eyang kadieu sing deukeut kadieu buru-buru dasar wiku kang linung waspada ninga permana aningalikana pamanten Abimanyu pamanten anu tos robih ka bawah ku iblis pamanten anu robah ku perbawana setan ucap lampahna Abimanyu ingkar tina sifat satria itu kaayaan kunaon cenah kasep Arjuna tuang putra teh kaulanun eyang priyogi eyang uninga yen ieu pun anak teh dina danget ieu parantos ngawartoskeun kaayaan pun anak Raden Gatotkaca anu disebatkeun parantos ngalambang sari sareng pun bojo percaya sampean nanging mungguh putra panjenengan dina danget ieu asaku tebih kana percanten sabab ari Gatotkaca ayana di Madukara estu diparentah ku putra sanaos bari dina ngalamang sarina teu bade ngalepatkeun ka Gatotkaca yakin ngalepatkeun ka diri putra pribadi moal timul hal-hal anu teu dipikarep upami sanes alatan putra marentah ka Gatotkaca ku kituna eyang danget ieu putra teu bade gasiknya nampi enggal narima kana ieu beja risi sok sieun kaancikan iblis rempan sieun kap ku perbawana setan upami leres Gatotkaca lampah kitu kumaha lamun bari sareng henteu anu tangtos putra teh parantos fitnah apan hukumna fitnah teh leuwih kejem tibatan pembunuhan
tah kukituna kanggo putra panjenengan teu bade engal nampi kana naon anu parantos disaurkeun ku pun anak Abimanyu kaulan alus bagus alus ieu teh mangrupa sifat kesatria anu utama anu aya di salira nya bener kudu kitu sanajan urang nyientinakan ka Gatut Kaca tetep goreng teu nyientinakan goreng bagus aya tang tu hal ieu teh ari keur hidup mah kulantaran hidup teh manusia anu kaceluka kanang ewuh kakoncara kajanoloka kajamparing ka angin-angin yakin balarea bakal leuwih moyok balarea bakal leuwih ngawiwirang kasampean pribadi tapi keun bae aya paribasa salah moal pahilijeng bener-bener moal pahilijeng salah masing-masing aya dina tempatna kalaya wong becik bakal kaciri wong ala bakal katara ulah manusia nu ngahukuman angin pangeran bakal nibankeun hukum ka manusia nu dek lampah nirecak dina beneranana cu laras kitu kaulan putra panjenengan ge sami nya emutan tapi keheulaanan ka dieu bagus adi da amat asa ku jajauheun lamun Abimanyu kudu boga karep kitu ka dieu sing deukeut bager aya naon teh dina waroga salira lajeng bae barang Abimanyu nyaketan sangawe ku ajar sakti di jamak mastakana Abimanyu naon anu kaluar tina gua garbana Abimanyu kajabi sapranyata ratoning siluman gedeng permoni ratu cikatragana mah duh yang Gening Production. Tekuhan teu setan jurig siluman nu ngaranjing kana diri kaulan nun rama hapunten nu kasuhun putra parantos kumawantu nuduh anu teu puguh lampah nu teu munasabah ka kesajang ibu berdosa temenan putra panjenengan kaulan mana orang putra teh emut ayeuna sakawit mah putra teh asaku teh emut naon istu nafsu nu aya Rama Dewaji hapunten nu kasuhun putra panjenengan kaulan dede anak king dede cu untung sampean bisa disalametkeun jimat ama lamun henteu bager moal buah matak doraka hidap kanu jadi indung cu baheug gramulang ka nagara bage anu tangtu bakal aya hal-hal anu teu dipikarep ku ibu hidap pribadi Raden laras putra teh melangka ibu sok sieun janten panyawat kadirina kalayan dosa temenan putra kakak Kang Gatut Kaca siapun tenu kasuhun jemar hampura anu ditedaka Kang Gatut Kaca rai panjenengan tiwas upami kieu cara nama tiwas kaulan geus tong kudu dipake ceurik balilihan da teu eueuh haratina anggur sih di lebah dieu mah urang teh kudu nyukruk ilmu teh anu puguh tah geuning